Bismillahirrahmanirrahim. Wahia sareng ari salat eta arbaatu anwain kabagi kana opat sapirang-pirang warna. Jadi hukum salat eta kabagi kana opat bagian atanapi opat rupa. Fardu ainin bisyar'i, kahiji hukumna fardu ain bisyar'i seperti salat anu 5 waktu. Wa fardu ainin bin nadri, nu kaduana hukum fardu ain kunadar seperti salat sunat anu dinadarkeun gitu. Wa fardu kifayatin sareng fardu kifayah seperti salat jenazah. Wa sunatin sareng sunat seperti salat sunat duha, tahajud, salat sunat anu biasa anu teu dinadarkeun. Wallahu a'lam bishawab.